Aturan menuju suping kesadaya Bapak kesadaya kaum dan Watan barat kami nama sultanana
Susukanan Mang Abbas manawi bahan kanti sanggut akrawis waya Raksa Production. saserengan penyaring siang pertangapat mantisang yang latih kapejut magamura kalawan apus gebang siwalang tunggal temarete sanas tagangga wiratan lan patra asta panangan gangga banyu wiraku ngelawit talumangsi patra kalam sing telu kang gergawi cucu keselir sang Sri Maha keparengan kenyaring sing pertangga gumanti sangyang laki wis pilastik sayang witi mapan baya cilaka panyerap Gusti Tarum kasairi Komnas ngawil lagi miramas hukuman
manusia wena wayang wena cari kang wayang laring kang para sukma purwa patuman kang mama watak ratu danar si Gedira datang ke warni si Gedira warak wacapa ngawitan yarius kini selebet kawan tenan Dwarawati negara satu santu kekali sewutan jangkep saras yai kapan jang kunyung pasir wukir gemari pahingkang lukjinan panjangi kudawa pocapan apun yung luhur kawibawani pasir hartosipun samudra wukir gunung gemari palok jinawi murah sandang lampang negara Dwarawati ngungkuraken pagunungan ngeringaken pesabinan mengenaken benawi ngayun samudra mangku bandaran gedung tulus tinanul jinawikan sarwati nuku gemah ingkang lumaku dagang siang lati datan anak bedung lobat tamana saling market jama musbekam jajal apa coklat aku papan liar katingan saking harjaning negara karat apa gaula ingkang padus mumpul pol ing tatanen tingur-tingur keboy sapi pitik iwin anak cinansa yen rina padahang lar pengguna salah dipun marang kendhangi sewak-sewak Dwarawati gede obore padang jagati jembar lati dhuwur kupusi aduk kekoncaran ingkang sami sumawita senajan dadi hintana sebab sinten ingkang jujuluka selir sang Sri Maharaja Putnen Mali Kejabi Prabu Kresna kawarasan dinten Raspati sang natamnya siniwaka langawan temes tinggal binatulata kon kali kerta lemak babut ramadan keparengan nuju kali Raspati sang nata dumake singkang para senapati kadang sakti bingah amarwata suta bingah tanana ningali selamat tinggur dayatan keudaling lisan kang keudaling lisan semangat urang nyuksur galur lupa pungkur mapalacak bebagi nungtik lari nurutkin saja agamar dina yu jalana carita sang Sri Mahanarpati Prabu Kresna menuju di dewesan Mas Putra para kadang saking amarta diantawis Raden Gatot Kaca pahlawan saking Pandawa kaping kali hingkang Raden Anantarja saking Sabta Pratama parantos tumungkul hamari kelukaya kujenghing pertama daya sanes anu jadi jejer badanten ngeunaan para Pandawa dina waktu sarita anu keur meujeuh dipu kabiru
titibanan ku kasusahkan cikan kasedi anu teu aya wates wae. Jadi masyarakat uletik kocak na masyarakat di padesa. Waktu eta pangagung sigan linglung di Panawa. Utamila Sang Maha Praja Dharma Kusuma. Jantung jalaran reking kaya sanes ingkang raya Arya Jaya Sena parantos langit tanpa lebih jalan tanpa parantos tilu sasih lamina ngajeng tanpa bupaka ini tanpa permisi parantos teka hitung tahun teka bilang bulan teka winci kuancing ngasingkeun diri di tempat narapati ngangkangkeun raga di jalema Sarita kubang-kubang aja Kabukti tadi astana kebudayaan keseni jasana sanes lumayan kokodima kokodawi berangarakeun beban ngarakeun dudulurang Nyamu mulai kesini Sani syukur jadi nada maksud jago juang bapak
sangkan pulang nakaedangan cai cai tu cai 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 kopi 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 beri maknai itu apa seri seri ta seri 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 sari 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 api beri kasaramoan kumadi carek namejo dapu guma geningan bang barahera kumadi carek lempok geni dapuku rakapat Eta naik bendrong macan ucul geningan dan naik bendrong kararasep gara-gara anjak kamar kantung rinji mana rinji mana eta rinji eta nuhil nisa rinji eta geningan dan nuhil nisa mening mana eta mening mana mening eta anakku bisa kuma sui gening gamonoe saranya jarina kuma kuring lamun pae panasaran jangan cenaya nama wong kirang mami
melengkung tilang cahaya cahaya nawaran melengkung di langit cahaya nalirak katu miri lirak katu kasmarani resmi banget ya resmi alon-alon kasusastran rineka dateng wiwitan lang-lang ramian nikang sesangka kumebian jahani kaya wis langit ya jahani kadia langit wis penas kersa yang wedi mapan maya celaka wis ora kena ya ora kena atian lakota sangat dipun namurup-murup biar kaya wis kuna kaya wis kuna siwalanira salin busana kalos menelah ingkang natawahu ngawitan nyarios keni selebet kawontenan negara Dwarawati kasebat negara Kertara Harja subur si makmur lebat kana paripaos kaum tani sugi mukti kaum dagang berat penghara kaum buruh daya nuripu sepi paling sudah begal teh istu lain babanyolan rakyat letik katalungtik nu gede kapalirenu miskin kapingpin nu kaya katoweksa estu nagara jadi pinuji sakumna nu ngancik di kolong langit lupi kakasih sang Sri Mahaprabu buat ngenten malih kejapi Prabu Kresna kaleresan dina dinten Raspati sang natamio siniwa kalengahun pendampar kencana pinali pitingratu pinarakan sadayana para tamu yang tawisna Raden Gatot Kaca saking ngamaratalan hingkang rakabut kakampu
Raden Anantarja saking Sabta Pertala parantos sami ageni radi payunenan sumangalami kersa gunirangan dika Raden Gatot Kaca Geremlir macan sinrang bayang metu kadya Brahmapati Dewa Jagat Pramudita Dewa Jagat Kang Hingga Betara. Wah Raksaat Production dipayun ngaturkeun sembah bekti hormat ka salira jeung wah pamuga ditampak kedua pandangan kiwalan tengin oge teu kakantun bok menawi aya kalepatan ageng alitna ulah kirang-kirang hapunten margi megahing sifat manusia nu kumlip di kolong langit nu gelar di marcapa dan nu hirup di alam dunia teu pamimpin teu cacah teu budak teu kol teu awewe teu lalaki satiap makhluk hirup maka bege gudang jeung tempatna salah jadi hal kesalahan mah boh gede boh leutik wajar we manusia ulah soteh salah dihaja ari ngaran salah dihaja teh puguh bener teu dipigawe puguh salah dipilampah ieu wa noyot disebutna pamuga jeung wa tiasa nampi kana naon rupi kalepatan ageng alit tuang wayah Gatot Kaca cekap sakitu wah teu kakantun kaula Anantarja saking Sabta Pertala hatur sembah wae pamuga ditampi kalayan kabingahan hoyong engal-engal ditaros we ieu maksud de sipados engal lancar keun we bulat beulit saeutik mah wa heulaanan bangsa ti Gurawati Gurawil saeutik mah keun punten we wa yeuh jeung murah gede kieu Raden Gatot Kaca iban anu mawiwa parantos ngaturunan linggih badhe nguningakeun saperkawis kadua perkawis lan tigang perkara iban dupi saperkawisna wa dupi saperkawis watesono utaya hinggana kahidup beres sanaos lebet kana paripaos pagiling gisik diungal usik patepang diungal beurang papangih diungal rintih da geuning rasa sono mah teu kalis ku kitu pantenan we meni babeledogan kitu sono teh dupi kaduana hari kaduana wateh lain lantung tamuh laku lempang tanpa sejak lain datang hayang dionang kieu yeuh kabingung teh cikuping saya Leresan kabingung jeung kasesah parantos wajar pikeun satiap makhluk. Namung naon anu jadi marga kasesah teh? Salaresna mah henteu kedah ua nyarioskeun kasesah kedah nama abdi. Miwah Kang Raka Raden Anantasena anu parantos keur sarumpaheun. Parantos tiasa ngadeuheusan panglenggahan wong atua di ieu kawontenan Miralaya. Namung tina kituna sateacana ua ngabahas kasesah langkung sae Gatot Kaca mibah pun lanceut anu ngabade ngabahas dina ieu persoalan. Upami ua misangam aya kasusah payus daratu wajar daraja. Tapi kasusah ratu kabingung raja moal sapertos kabingung anu kedipikul ku para kadang panawa khususna ku abdi sebagai pahlawan utama. Ieu ari nu jadi kabingung hidup tina perkawisna ke antos sakedap watangtos langkung uningan sarta sajabi ti jalmi anu ngawartosan ka nagara Dwarawati oge serat anu parantos katampi ku ua ngeunaan teh sanes Singkang Rama Arya Jayasena anu paharantos leungit tanpa lebih hilang tanpa musnah 3 sasih langkung sadinten. Ieu jadi upami jumlah mah parantos 81 dinten. Kumargi sakitu abet katineng nyuhunkeun pertanggalan jawab ua teh sebagai sesepuh ti kadang panawa larasan ieu nyuhunkeun kebijaksanaan sareng kasadaran kumaha mecahkeun ieu masalah. Sebab sakumna masyarakat Pandawa waktos ieu rakyat leutik sing jarelit masyarakat sing koceak neda tulung kayang agung hakikat kanu maha kawasa syariat ka para pangagung Pandawa supados tiasa ngabuktoskeun Kang Rama Arya Jayasena anu parantos leungit tanpa lebih. Kegelanan tenang we Bang Sopi.
rusuh pangajak nafsu gancang pangajak setan alon-alon we urang mah asal kalakon Gimana? tina perkawis leungit tanpa lebih hilang tanpa musnah hingkang Rama Arya Jayasena Gimana? anu dugi kawangki dia parantos nitih tilu sasih sadina bawi raos ulah mah tong dipake pikiran mengah jalmi anu kumlip di kolong langit gelar di marca padan nu hirup di alam dunya kabeh ge pada boga kabingung kasusah cenah eta anu dipake gunung panangeukan sagara pamuntangan pasir panyaranian ngeunaan ingkang Rama Arya Jayasena anu parantos ini tanpa permisi angkat tanpa bewara nyang teu terang kabur tanpa kapaur ngajengkat tanpa mupakat geus teu jadi pikiran Dupi margi ieu sabab sebab ieu teh ngarupakeun hiji dojaan pikeun para kadang panapa leres tantos ku hidup parantos kauninya sabara pahlawan anu parantos milari sabara aleutan prajurit anu parantos turun gunung ngasagara mapal lebak jeung bumbulak palai ngabuktoskeun Kang Rama Arya Jayasena dugi kaki wari sadayana lakeuk teh buktos lakeuk wa tah ieu salajengna anu mawi sadayana para kadang panawa dugi ka pangagungna waktos ieu turun tangan namung taya buktosna upami ditinggal tina segi kekeluargaan tangtosna ieu teh matak nyeuseut kana ati sumaramah kana mana tiasalah kagamar ku ulah kumaha jerit atina ingkang Ibu Dewi Aribi lan para kadang putra panawaan dikantung ku ingkang Rama Arya Jayasena awantu dumeh mantenna teh hiji pahlawan Mang Wirayuda hiji pahlawan anu kapercanten minangka nama gegedug ceuk alam kiwari sakari-kari leungit tanpa lebih hilang tanpa krana sanes muji dumeh kasepuh ku leungitna Kang Rama Arya Jayasena panawati siganu icadang ieu mangga tinggal waktu sieu paseban lirtaya jalmaan bale Bandung tinggal suung pancaneti sepi jempling tah ieu wa kumargi sakitu mangga kumaha saena kedah ka mana milarianana tarekah sareng cukang lantaran syariat jembatan pikeun menempuh ujian sarta naon rupa nu kaalaman tangtos gua bakal masian pituduh mangga sanos abot pikeun ngedalakeunana ulah kagok wa sok we ulah kararagok lah anggap biasa we ieu najan bingung jeung susah supaya ulah pabelit ati panyingrai rasa ieu imam budak nyarita teh make nyingrai sagala lah lamun ku kolot naon kitu tah kedah lanung kandungan layar aisan we tuh geus kana layar deui ngabangkoh tadi nyingrai dasar budak kieu gatot gacan gimana mangah manusia nu kumlipi kolong langit tu gelar di marcapada lamun tadi uak nyarita teu tuna tina dojaan rintangan jeung halang gimana tadi hidup nyaritakeun yen ku leungitna Arya Jayasena ku musnah mahingkang Rama bale Bandung jadi subung pancaniti sepi jemping pamengkang icadangi yang paseban taya jalma nepi ka para pangagung amarata kabeh ngarasa teuregreg pamadegan ngalong kewa ngarasaan kepugutan tuh lebah dia wa bisa nganilai atawa meunteun ceuk alam kiwa leres nah ieu perjuangan negara urang teh rek gumantung ka jalma nu hiji cik wananya sedangkan sing inget timimiti Pandawa menang kalunguhan ngalaman rupa-rupa perjuangan jeung pengorbanan nu kacida beratna sing emut Raden taya emas angin asal tina gunung campur batur jeung taneuh taya mutiara angin kedah lumpat ka dasar laut jadi hiji pengorbanan jeung perjuangan teh hak mutlak kewajiban pikeun setiap makhluk hidup ulangan ukur hayang senang naung senangna dicapot teh lari ripuhna paneuri andim coba kantun ripuhna itu ada senangna mah tos dicanak di payun ieu nah jadi leres wa itu ngeunaan persekot lain kadinya ngan namun aya hiji pahlawan atau masyarakat Pandawa anu nyaritakeun yen ieu perjuangan teh tergantung atau gumantung ka jalma nu hiji ku leungitna ingkang Rama Arya Jayasena ulah nepi ka ngabuntukeun laku meungaskeun dahan perjuangan aku dukeukeuh antep dina saru pangeusih Pandawa ulah nepi ka ngabuntukeun laku meungaskeun dahan perjuangan sebab perjuangan ieu mah anggeusna
Lamun aya hiji manusia pek jadi pahlawan tuluy isuk pageto pangsiun narima gaji ti pamarentah cicing. Teu aktif sote soal syariat digawe hatena milu aktif berjuang tetap berjuang mah eueuh pangsiun. Waduh. Tong waduh Raden da nya ieu mah. Laras. Tanya wajar we hidup. Da hidup mah budak ngora. Anu tangtu can bisa neuleuh manaon harti perjuangan anu sanyanya. Sapi contohon. Tuh, urang Tegal tumaritis. Semar anu kudu jadi contoh jeung tuladan pikeun sakum anu kumlip di kolong langit. Atawa di jagat wayang-wayang. Maka kumaha teh Wah? damel contoh Semar. Semar berjuang di zaman mana? Lain ngan ukur meh Pandawa kiwari. Di zaman Palasara. Di zaman Santan Semar geus milu ngasuh. Nepi ka kiwari anak itu perjuangan Semar jeung pengorbanan Semar teh lain anyar-anyar. Milu manggul tugas pancen kewajiban anu kacida beratna. Sanggeus nagara kahontal merdekana, kacipta ngeunahna, karasa maduh kasihna, jalan-jalan beres, lampu bruy-bray, bangunan maju, ari Semar nepi ka kiwari cicingna di imah naon. Nah Semar di gedongan, nah Semar cicing di imah bertingkat. Nah Semar turun sedan ungah mobil. Nepi ka kiwari Semar kegebalangsa. Lamun aya salah sahiji jelema nu nanya ka Semar, "Na teu kabita ku milik batur?" Kumaha jawabna Semar? "Kuring berjuang lain demi harta, tapi ngahonta cita-cita bangsa subur jeung maur." Ieu harti berjuang sabaraha. Nyumponan kana kecap sepi ing pamrih rame ing gawe berjuang tanpa pamrih. Tah nyawa kadiekeun keadilan. Tah jiwa Kadiekeun kemerdekaan. tak tungtung napas Kadiekeun kemerdekaan, keadilan jeung katentreman. gitu. Ketika anak-anak di bangsa si cepot tempokeun hayang karta mesin geus teu kabeuli. Mangkading pagawean unggal penting coba pikir itu kata kok. Coba. Tah ieu mata kudu hati-hati cu. Lamun nyaritakeun berjuang jeung pengorbanan teh berat eta teh ngan ukur dina ucap pungkul nu penting mah pelaksanaan. Waduh, nyata-nyata lamun kitu kaula masih kene kosong. Kosong sararea ge teh. Kosong. Cik pikir. Urang teh keur gawean kosongna ieu teh. Lares, Wak, lares. Lamun balitungan. Jadi yakin Wak, soal berjuang teh kacida beratna. Ari berjuang kacida beratna cu. Tapi sawangsuna Raden Gatotkaca. Imalan? Kang Putra Raden Antarja. Imalan Wak? Naon hartina manusia hidup di dunia tanpa berjuang? Naon hartosna manusia hidup tanpa berjuang? Naon hartina? Sedangkan bujeng-bujeng urang hiji pahlawan atau makhluk nu geus dewasa. Budak sakola nu cicing di bangku kelas 1 geus berjuang otakna muter pikeun ngahonta cita-citana hayang jadi sarjana. Waduh. Waduh Raden. Leres Wak, karaos pisan. Jadi kaula teh kira ngoreksi diri. Tah ieu. Jadi soal berjuang mah ulah nepi ka aya hiji pandangan anu ditinjau tina segi cek alam kiwari mah komersil. Tah ieu. Tadi ngecek Wak pan kieu. Tah nyawa. Kadiekeun keadilan. Wah, leres. Jadi sanajan urang kosong hasilna ge kudu sumanget berjuang tong ngarep-ngarep bayaran itu ieu tong. Itu mah lancarkeun. Lancarkeun. Leres Wak. Kudu leres atuh. Waduh. Waduh, tong. Da ieu mah ngaranna ge berjuang. Berjuang keur ngahontal cita-cita bangsa. Leres. Salajengna ieu ngeunaan ingkang Rama. Anu parantos leungit teh kedah diikhtiaran Wak. Anu kirang langkung parantos 3 sasih sadinten. Jangakeun we bobot pangayon. Jeung aing nyarios teh kasep masing terangkana Purwakanti kirata basaan tawacana jeung kawiradia ge tong sengange bobot ah. Tong make bobot yangakeun, ulah geus ilah nyangakeun kanu bobot ka Wak. Sanes Wak nu dimaksud teh bobot pangayung. Atur nuhun. Tah enak ieu.
Saleresna wati poe kamari keneh pada ngabujeng kamar ta. Leres. Anu dipimaksad ngeunaan Kang Rama. Terang. Kuleungitna Arya Jayasena keur ulah mah teu untik galih renghat manah atawa putus asa. Henteu. Hiji-hijina jalan. Hiji-hijina jalan. Anu kangge kamaslahatan. Sakumaha pihatur sampean diwajibkeun manusia kudu ikhtiar. Cukang lantaran. Jembatan kemuliaan. Jembatan kamuliaan. Antos sadap. Waduh. Waduh, dendeh. Ayeuna kieu. Gimana? Dina wengi tadi wa parantos kenging wangsi ting dewa atawa katayu. Anu mangrupikeun wahyu. Nya. Muga-muga we tina wahyu sing jadi berkah. Kantenan wahyu. Nurutkeun tina wahyu. Ingkang Rama pasti bakal patarema. Kasepuhan pasti bakal patepung asal urang kedah ngalakonan syarat perjuangan nu kacida beratna. Anu dimaksud kedah ka mana milari nawa. Numutkeun dina pituduh jeung pitunyuk gamar lopiang. Tina gamar ieu. Tina gamar. Kedah dipilarian katatar palikulo. Tatar deui tatar. Ngan sajroning milari Kang Rama Arya Jayasena keukeuh teh kedah serang-serangan Kang Raka Ari aya Raden Anantarja kedah kapalih wetan. Mas Putra Raden Gatot Kaca kedah kapalih kulon. Kartos Teu kabinu. Dupi kangge rencang. Lah, ieu mah kudu ngarencang wae ka mana-mana. Hirang temang wa ngarencang deh. Bari pos teh mah pamituang teh mah kedah aya we rencang salit mah. Ih, pogo. Teu cukup ku diperlukan ku tempe unggul. Teu wa teu. Kedah aya kitu pabasaan saguruhul dua guruhul mah. Mangga ayeuna Kang Putra Gatot Kaca kedah kapalih kulon. Sarengan ku panakawan saking Tegal Tumaritis. Nya sifatna si Cepot. Nya. Wa usul upami tiasa mahabitong sarengan si eta. Margi si eta teh berjuang kurang jajan beuki. Dibawa-bawa ini tunggal warung eureun. Dibawa eureun di warung leutik teh oleh nyanet jeung sagala beuki si eta. Lain ngitung karugi wah. Ngan eta we asa kararagok mawan. Ya parentah den teu meunang dirobah deui. Ya teu naon mah. Upami keukeuh piteukeuh Gatot Kaca kedah mieus ka palih kulon. Sarta disarengan ku panakawan asta jingga sabius bari disamper we ka Tegal Tumaritis. Anu penting mah berjuang sanajan nepi ka pungkas nyawa. Meakeun napas dupang akhirna tayawa gelanana dapun ingkang Rama tiasa kapibanda. Tah kitu. Nu kitu ngaranna pahlawan soal di gawe mah teu kudu pandang naon-naon. Kumucurna kesang oge. Ku gedena tenaga kudu senang. Itu ngalancarkeun teh kasar. Teu kudu minta bayaran Den. Lares. Mangga atuh Kang Raka Antarja kaula bade ti payun wae mieus ka palih kulon sakadran nyamper panakawan. Mangga bermios wae. Lajeng Raden Gatot Kaca sakunduripun wonten ngarsane kabatu mampat dateng ing Tegal Tumaritis. Wah, nyun kedua restu muga-muga hingkang Rama Arya Jayasena tiasa kabar. ayawa kelanana yaturanan pisan ku wacu. Bari, mangga Kang Raka Antarja, mangga Dimas. Kebon sereh kebon eri Takanaman di bareng kota Bermios kaula bade ngapujeng kapalih wetan. Raden Anantarja mangga. Tangka
Kebudayaan kesenian biasana sanes lumayan. Pokok dia hebat ada kekedudukan. Di Banyaran Sirguna, di Barus Sirkumpeni. Raden Gatot Kaca sakunuripun wonten ngarsane ingkang wongatua. Parantos dumugi ing marga sopan. Marga pun jalan. Sopana alas pringedinga jalan. Parantos dugi ka tengah perjalanan. Baksan badhe ngapujeng milari hingkang Rama Arya Jayasena. Anu parantos leungit terima jateng su. Riti lumaja bulan teng susah. Agak kus. Kabudayaan geningang kesenian. Dan muga dira mundur mimit timirayang rana. Muga dirayammu ya Allah. Dirayam rana ya Allah. Kamu kali mundur mamit timirayang rana. Ya